sebelum di Australia mah. Balik. Dia duk. Iya di dia. Dia diuk maksud teh. Oh ngomong. Kumaha sekolah teh? Sekolah mah aya mun nyumputkeun. Maksudnya lancar. Oh lancar alhamdulillah. Hitung-hitungan geus bisa. Hitung-hitungan kumaha? Eta hitung-hitungan gini. Oh anu urang ngajajan babaturan terus teh kurang dituliskeun. Lah teuing lah kumaha lah. Atuh hitung-hitungan kumaha? Teuing lah. Ayo ngeuwah. Ka mana? Anggen tiban kapal selam. Ayo kapal selam aya banan. Geus lah ayo tetenya wae ngilu mah ya. Tuh si Ajam jeung si Anabil Kenaonnya dul? cuang kerjain yuk. Sinarieun pinter maneh? Tiba heula lagi pinter yuk. Cik can cobaan. Nah, aya cik toboneun tempo. Jam maju jam. Ih, kela. Ih, anjir tetebalik ieu nu Maju naon? jam mau cicing wae. Tetebalik ih gara-gara si Elang geura naon? Jadi ya. Geus lah aing bae. Aduh, ieu nu Victory. Victory banget maneh. Lalu gara-gara maneh jadi ewe. Oh, atuh hampura dari saat batur ngamuk eta teh pencapaian yang urang mah. Oh, tuh we disampaikan ke Gusti Allah. Aing juga maneh ti heula. Mau bisa urang mah. Nah, teu bisa kunaon? Ku sabab embung urang mah. Udah ngomong ewe. Lain gitu. Da sabab urang mah lahir lain jang ele. Teuing lah kumaha maneh aing baik balik ka. Cicing karek dia mulai geus dia yuk. Itu. Kak. Kak, ramenya euy kemarin 17-an di ditu. Eta apa sih, Bro? Si Ibnu. Oh, ieu aing dialungkeun ngasep anjing. Khawatir. Kira cuang ayakeun deui. Ayo lah. Penting ke nya 2000 sabaraha? 2025. Ah, ya teuing. 25 urang beli lah aing sok. 13 we. Atuh lah. Ka mana si Sony euy? Tadi mah cenah markir, tapi duka. Tadi mah duka ya nama. Markir wae euy. Kepan ke meh kieu cenah. Terus nah gitu. Terus cukup jomblo mah. Halo wes. Ka sawah kapan? Si Daru PKL keneh nya? PKL. Beres-beres PKL. Aisyah berapa bulan? Sebulan ya? 2 bulan? 8 bulan cenah. Oh, kira ini ke brojol. Kita harus takut kan brojolkeun. Nya mah bener ya. Anggeus teh lah. Areueuh mah. Areueuh cicing mah di dieu nih. Nah, kudu mah bari ngarujak. Rujak naon? Rujak bobek. Rujak. Ngalat. Oke. Si bos itu kelas biasana tayangan ah. Kesel jam barudak kamarana? Ayo barudak. Barudak si Gani maksudnya. Oh, sing jelas atuh geura ngomong teh. Mana nawe sing ngarti atuh? Sorry atuh. Telepon cik. Siap bos. Ih, bos lauk juga. Telepon Kak. Angkat coy. Halo Gan. Halo. Maaf, ini siapa ya? Kurang aja. Maaf, aja mana ya? Itu loh, Ajam yang suka jualan ikan cupang. Oh iya, yang itu. Heeh, sia teh lah teu balik. Ampura. Nya naon jam? Keur di mana maneh Gan? Ke di Somalia jam. Tengah di bajak laut. Balik ih di mana maneh? Di Saung aya naon? Kesal ya hayang ulin. Tinggal ulin atuh meni curhat. Heeh, maksudna ulun batur. Nya sok atuh tinggal ka dieu. Heeh, tungguan orang kadinya. Heeh. Geus. Hayo lang ka saung. Wah, kieu rek naon engke mun ngabubuy mantap ka saung mah eta mah berangke rek. Nah, geus maneh mah di dieu urang rek usulan barudak ka saung rek ulin. Di mana?
Bejaan di saung ari maneh. Lain ngomong atuh. Apaan di tadi aing teh geus ngomong di saung maneh. Nah, we ngalulieur karep. Terus gelut rame. Kaget. Biasa diajak. Oh, kayak naon? Aing boleh cenah ka dieu. Ulang. Cenah bae atuh geus cenah ka dieu aja. Ya, kira apa saya gelah? Yo, aing nanya, kemarin nincakan galang saha? Terang abdi duka. Itu nu bogana nyarekan ka urang anjay. Nah, Lah, geus lah, aing balik lah. Aning we deui ah, kalah jalan urang. Jangan nang maneh ka mana? Iya masuk. Di kunaon? mau kata Sok. Karena raon ya. kerpoli jap. Emang bisa kita di saung? Bisa. Kumaha carana? Imajinasi. Balik gitu. Rek naon ka dia? Rek mampacai Di mana? di bulan. Kalian atuh. Sekalian naon? Kalian orang ngilu rek ngilu ngojay. Ih, maneh geus lah gandeng kalah dipanjangkeun. Itu baru dokter narawan yang ngerumpul kesempatan ya kemarin si Gani ngalagon orang. Tapi kemacarananya ya orang bukan ide. Ah, aing teh ngor gerak. Aduh, aing karek meluan geus kuyumut. Keuleuh ku yumut geus urang mah erek mere. Mere naon? Mere beja hidup mah peurih. Logo budak teh.